Balaganya si Ijem, budak nage di sekolah pendekot ke luar negeri. Cik atunya, berharap reseki padahal banyak keayaan teh nya hayang sekolah ke luar negeri. Ngarukeun hate sabaraha biaya ke luar negeri teh kan? Kan apal urang ge sapopoe si Ijem teh siga perang, siga kieu. Ate tu naon nya palakan budak kan kudu ke luar negeri sagala. Saha nek sekolah ke luar negeri? Eta budak si Ijem kan? Kira aku sekolah ke luar negeri nyai. Kamari Kang ngomong budak teh cenah sekolah ke luar negeri. Kan apanya Kang? Sapopoe si Ijem teh kan siga urang, siga kieu Kang. Ari abi mah karunya. Mau mungkin kalau ke luar negeri itu mah masalah denge meureun. Henteu Kang. Ari abi mah ngobrol teh nya mah karunyakeun kitu kasih Ijem erek di mana kan meureun ka luar negeri teh. Acan bekelna, acan biaya itu ini na sagalana Kang. Sepira aku sih eta nyakulakeun budak ke luar negeri nya. Percaya. Ya eta abi ogenan kan asa percaya teu percaya ieu teh Kang. Tanyakeun lah. Penasaran? Nya atuh Kang mending ditanyakeun geura abe pubu Kang. Hek ada di omongan. Kelas ini. Masuk atuh Kang. Kumaha Kang? Bener ka luar negeri? Bener nih ke luar negeri nama. Tapi lain ke luar negeri modelnya gitu lain, model TKW lain. Maksud ke luar negeri teh sekolahnya di swasta. Dan teu Kang, bener kamari mah ngomong merek di luar negeri keun? Maksud ke luar negeri teh sekolah swasta, nih sekolah swasta. Kunaonna teh kudu ka swasta? Ya kapan teu kata apa di negeri na. Jadi kapan sekolah swasta? Kapan budak mah yang sina sekolah tuluy. Oh, jadi lamun ka swasta kena jadi kumaha? Nya teh kumaha? Di sekolah mah sarua wae, masih di negeri, di swasta atau di mana nu penting mah budakna. Belajar mah sarua kitu. Umurnya da sekolah lagi mun salah mah sekolah disamakan. Hari samakan Kang? Lain ari sekolah mah make bangku jeung kursi? Nah, sekolah make bangku jeung kursi. Maksud disamakan lain make samak nih. Namanya ya sekolahna statusnya disamakan. Siga anu naon geuning Kang? Anu lalajo lobaan teh geuning eta mah rake samak kitu geuning. Yang disamakan kitu nih. Disamak teh aya samak di sekolahna atau make bangku make samak lain. Status sekolahna disamakan. Oh, sekolah buka status? Naon statusna Kang? Itu status disamakan. Nah, status disamakan. Kam, ari nu ngaran status mah di mana-mana oge status kawin, status celei, status janda, status duda. Kayak sekolah status naon Kang? Aya eta mah status jelema. Aya status jelema nya nu bieu tadi janda duda nu gitu. Ieu mah status sekolah. Si sekolah teh boga status disamakan. Imah nanya Kang aya anu status disamakan? Sekolah nih. Da status mah meureunnan ogenan diketahui ku agama, negara. Sekolah lain jelema ieu mah. Pola, asa kakarek ngadengi kan sekolah disamakan. Sekolah mah make bangku jeung kursi. Ngaloler atuh meureun disamakan. Anjay.